Alhamdulillah sisa 2 deui ieu. Saha nu can kabagiannya? Aing teh karek inget. Hayu we ngabagikeun anu jauh, tatangga deukeut. Mau 2 deui, sugan araya di imah. Raya henteu nya. Mudah-mudahan we ayahnya di Arima ke mana-mana. Cuk rom lah. Cuk. Punten. Sampurasun. Cuk. Ieu aya daging, Cuk. Daging di masjidnya. Ya, itu tadi niku kurilingan kanu jauh kabere. Karek ingat tadi aya 2 deui nya. Atur lumayan we eta mah. Mangga bade di sate bade dinya. Atur nuhun adanya. Ngalami mangga. Hiji deui si Mabrohong sugan aya di imahnya. Coba urang gedor. Mabrohong. Aya teu uing na. Ieu aya daging. Keur naon dicai? Iya ayam mere iya. Bawa tatu. Mun lapisan keur naon si dicai? Gini mah ade. Pas naon si dicai? Biasa ada sholat mah beser gini. Ampun dasar. Dek naon? Yeuh, mah aya bagianana daging tadi uing kukurilingan. Nu jauh geus kabere ieu nu dareukeut encan. Pokokna nah terus Tapi kah untung. Kela daging naon ieu? Pokona mah geus. Urang mesin daging kucing kan. Geus pokona mah. Ieu mah aya jatah keur 2an deui. Kela ulah sia geus daging kucing teh. Dengan ieu barari sakene kurban Nya, urang mah kurban perasaan we nu aya. Juk pasak we eta mah. Nya nuhun atuh aya tos ka dieu mah. Nya Beasna teu boga nya teh kumaha nya. atuh beas. Nuhun atuh Beasna teu boga cenah majar teh kumaha jeung beasna. Anggeus sabodo eta mah. Nya ngalami dadah. Bye bye. Nyi. Ai maneh ka bagian teu? Naon? Ai maneh ka bagian teu daging kurban? Kebagian naon urang mah teh nyaho-nyaho aja. Urang mah bieu dibere. Dibere ku saha? Kumaha ade bieu mah malahan mah. Nah, urang mah henteu. Terus kan teh dibere mata kurang nanyakeun. Nah, Mang Ade teh ari batur dibere ari urang henteu. Aduh dibere tuh jeung si itu. Ka mana Mang Ade na atuh geura? Teuing tak tusul dinya bieu da kredinya keneh. Ka urang tanyakeun geura mah ari urang henteu ieu Mang Ade teu bale. Susu kan itu beracik udang. Urang teh geura yeuh. Ayo Nya urang teh dibere. Mang Ade teh teu bale pisan. Ece mah dagoan we di dieu urang rek neangan Mang Ade kumaha ari urang teh dibere teu bale. Kecil we ka panitia kan itu da urang Dagoan nya urang teh ditu. Aduh, alhamdulillah ceng ayeuna mah geuningan pokona nama tahun ayeuna kurban. Uing menang daging loba. Asa ku nikmat hirup teh. Oh, gona we cicing di dieu ari urang teu dibere daging eta rata teu ngabagikeun daging. Astagfirullah. Aya naon nyai ka dieu bori jeung ngagang tawang teu paruguh. Ari urang teu dibere daging domba, mah boroha jeung cerong lah mah dibere.
Astagfirullahaladzim. Poho wing pandi imah eta teh aya tiluannya. Atuh ngadatati mahnya di maboroho dibere lamun urang teu dibejaan ku maboroho mah beureun moal dibere. Hampura nyi. Kumaha tuh nya? Yang geus satu tuh di dapur aya nu meunang ngasakan bawa we ku nyai nya. Mana nu panci ku urang di bawah sekalian meh teu kudu ngasakan. Geus tah ku urang di bawah matak jadi panitia teh nu balik mahnya urang teu dibere. Daging urang dibawa tetulus dahar daging teh.